Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka bagi komo kitu kacida perlu nak dipaluruh naon nu jadi lantaranana nu leuwih perlu mah kudu buru-buru dibadamikeun jeung Suwita. Ieu sababna nu matak Arya ngahaja teu dibere nyaho. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku angkeuhan tadi mah 2 atawa 3 poe deui oge baheula duni deuk nyoba-nyoba ngajorag deui ka Lemah Putih. Memang kitu apan pokna ka Aki Tirta keur waktu manehanana deuk ninggalkeun pakalangan ngadu jajaten. Alasanana cukup kaharti deuk nguruskeun heula nu taratu. Tapi kanyataanana maksud gitu teh teu bisa dilaksanakeun tereh-tereh. Widarba kayanana beuki parna tak-takna pikahariwangeun anu deuk indit. Ngan teu kungsi deula gurunyung Ki Gopar datang deui ti antaralina. Bari alewoh moal beja yen murid-muridna Pagandari pada samiuk deuk ngayakeun balitungan ka pihak anggana. Belah boro-boro cacing cauna. Kapan dedeng tot na oge geus kabuktian na amru. Percuma. Aringan sakada deuk murah mareh nyawa mah. Pok-pokanana bahala duni estu ninggahina naker. Ku kitu teh mah perbawaha teh nu keur meujeuhna marungkawut ditapuk ku amarah nu sasatna tacan bisa dibudalkeun. Sumuhun namun kukubukna di situ mah sanes lumayan. Malah pokna teh pangna manehna di dieu teu teras sosoroh amuk-amukan teh. Margi saurna teh peryogi nganterkeun heula layona Pagandari. Ki Gopar terus ngebulak. Memang kitu kanyataanana. Sanggeusna Ki Darta anjog kalemurna. Susumbarna harus naker di hareupeun murid-murid Pagandari nu sajena. Kitunya, ulah boro-boro yang hareupan si anggana. Aban ku si Suta oge, geus teu muat si Darta mah. Baheula duni jebi. Biasana hayam lama mah. Apan kongkorongokna teh sok di kandangna. Surabona ngahehe. Pipilueun nya campah Ki Darta. Ku kitu teh mah pikeun ngagenahkeun hatena nu jadi guru. Lain teh. Kebeneran Ki Gopar datang. Namun terus ka mana? Baheula duni ngalegotkeun obrolanana. Manawi kawidian mah
bade ngiring heula we di dieu. Bade aya naon kitu bah? Ki Gopar saterusna nanyakeun. Ada di dia. Hanya syukur we. Eta isukan kula teh deuk indit-inditan. Oh pangnuankeun we Kidar ba jeung Kidar Goji. Bade sadayana angkat teh bah. Ki Gopar teu telepek. Wah ngan duaan jeung Ki Bonang. Madrawi mah mau dibawa. Kancadang mangsa harita teh kaayaan di Lemah Putih beunang disebutkeun rempeg keneh. Geus bogoh Aki Tirtaguna atawa Bah Mujahid, Bah Jaitun oge tacan mulang. Ngan boga rasa panasaraneun keneh. Lantaran cenah Bah Laduni deuk datang deui. Atuh Wiraboma candaikeun ingkah. Ku kitu teh mah bari ngaping nu jadi incu. Eta mah deui. Jero-jeroanana mah memang pada ngarasa panasaran hayang nyaho kumaha cucungna. Matak teu salah deui. Dina ngarongheapna Bah Laduni Katut Surabonang. Kaayaan di Lemah Putih teh masih keneh rempeg. Tapi pikeun Bah Laduni mah saeutik oge teu matak ngajadikeun seber. Lantaran manehna percaya sagemblengna yen pihakna Aki Tirtaguna moal nepi ka ngajalankeun koroyokan. Emang pikeun jawara tulen mah kitu peta teh es tuning dipahing pisan. Hal ieu teh geus cukup ku Bah Laduni dikanyahokeun. Dina waktu norojoalna nu gentak mapag teh Bah Jaitun. Maksudna deuk ngayonan Bah Laduni anu geus nyata-nyata ngalakukeun nu teu wajar ka muridna. Tapi lantaran nu pangheulana maju Surabonang, Bah Jaitun ngagentak mundur deui. Maena ngiceupan ka wigeunna supaya maju. Teu talangke. Jorelat bae wigeunna ka hareup. Tong sombong Surabonang. Memang anika mah kurupna kudu diayonan ku cacing cau deui. Mana pantes guru kaula mundur deui lantaran ngarumasakeun hina ngalawan Patar Andika. Wigeunna ngagantawang. Pok-pokanana lain deui matak ngajelebetna kana kekendangan Surabonang. Anu harita oge ngadadak lungleng meh-mehan katuralengan. Aon urang ajar sia. Sangeuk deui aing mah diayonan ku jebolan. Surabonang lain deui ngagidirna. Memang merenahna Surabonang. Si laing mah kudu dilawana ku jebolan. Malah kami mah teu rumasa jadi jebolan deuleu. Lantaran dibongohan ku guru si laing tah nu geus kawentar jawara tulen. Nu matak dilawanan ku kami oge. Si laing teh geus luhur teuing. Kuduna mah diayonan ku bebenyit nu masih keneh nongtot leho. Pok-pokan wigeunna beuki matak ngungeng katorekan. Malah ayeuna mah bari jeung ngababuk ka Bah Laduni sagala. Aduh, mun pek-pek kadinya barang. Bah Laduni ngagero ti tukang. Ngarasa gemes dumeh diebrehkeun wiwirangna. Kapamang Pak Guru ngayonan jebolan gitu mah. Duh kata pemisareng si Jaini mah. Hate gitu manehna bakalangan. Surabonang bari ngagiler ka Bah Jaini. Eger mah memang kaceceubna katurug-turug geus kanyahoan tingkat pangabisana aya di sana peunana. Bau Surabonang. Memang kaula oge masih keneh penasaran deuleu. Bah Jaini nyorowok beri langsung ngajorelat ka hareup. Mundur ki wigeunna. Keun jalma nu mudon mah urang sanghareupan ku kaula. Bah Jaini saterusna nyarita ka wigeunna nitah mundur. Setan sia. Surabonang ujug-ujug kandal we amarahna.
sarta tanta parah deui. Ujug-ujug seah we. Manehna narajang miheulaan. Jurus gelap sayuta nu diwangun ku leungeun kencana. Mani ngadius deuk ngagempur palipisan. Sedang leungeun buntungna bari dilakop ku besi. Upama seug gajetruk teh kana gado. Piraku we teu ngadadak nyengsol. Diajar heula nu ngagunakeun peureup teh Surabenang. Ulah saperti ngagebah ayam. Bah Jaya ini nyorowok berinya kakak. Gosna mah teu kurang-kurang. Nimbulkeun beuki ngaheabna hate nu jadi lawan. Bari nyarita kitu teh manehna lain ngejat, tapi rikat Kang Sorot ngagunakeun jalan jero. Ngabarengan gerakna leungeun kenca dipake meupeuh leungeun buntung anu dituturkeun ku tenggelan leungeun katuhu dipake nakis pigelang leungeun kencana Surabonang. Des tenggelanna saeutik oge teu gagal. Duh, ari teh keneh oge peureub kenca Bah Jaya ini langsung nyusul tepus kana gado Surabonang. Sarta sabot manehna ngajareg keneh oge peureub katuhu Bah Jaya ini geus ngadius manten. Crot. Teu salah deui. Nyayang kana cukang irung. Anu teu sirikna nancem. Surabonang ngagerung. Tapi ari daya tahana mah tetela mata kaget. Maneh ngagentak ngagilirkeun badana nyerong ka belah kenca. Bari jeung ngangserodkeun sukatuhuna. Cedak. Leungeun buntungna bebeunangan nyatok ka Bah Jaya ini. Aduh. Bah Jaya ini ngagero. Teu beda we tinu didagor ku palu beusi. Tapi najan kitu, Bah Jaya ini masih keneh bisa ngaheumbatkeun leungeun katuhuna deuk ngahanca sirah lawan. Kan bae Surabonang ngagentak ngagilirkeun badana ka belah katuhu. Sret. Manehna mundur. Des. Gerakan leungeun katuhu Bah Jaya ini digagalkeun ku takisan leungeun kenca. Bari jeung eta leungeun buntung teh rikat dibadugkeun deui. Cedak. Deui ngahanca gado. Bah Jaya ini ngagerung bari sirahna ngadangheula ka tukang. Rasakeun sakusi aja nih. Surabonang nyorowok bari paparahna mah deuk ngagempurkeun jurus gelap sayuta kana cukang irung lawan. Ngan bae Bah Jaya ini oge moal mikeun lamun dirina terus-terusan kabeunangan. Ari tangena oge ngagentak ngalegotkeun badana ka belah kenca. Serut. Peureub katuhuna ngadius ka gigir. Rokaya Surabonang leuwih rikat ngagentuskeun leungeun buntungna ka handap. Tuh, teu salah deui. Awor jeung peureub Bah Jaya ini. Aduh. Deui Bah Jaya ini ngagero. Bari rikat ngejat ti babaranting ka tukang. Beungeutna muringis sarta leungeunna kekerepengan. Aya karasana aja ini. Surabonang ngahehe jeung seurikeun. Hatena geus ujug we. Yen Bah Jaya ini teh geus tangtu kumanehna bakal bisa diragrageun. Nyarita kitu teh Surabonang bari ngagentak nyampeuk ngabarengan teungeul bobot 1000 geus diheumbatkeun deuk ngagejeret kana sirah. Mau entong bakal cecarangapan Surabonang. Bah Jaya ini ngagantawang. Pilek manehna ka belah kenca. Pikeun nyingkahan teungeulan. Geus kitu, gilek manehna nyerong deui ka belah katuhu. Nu dibarengan ku sodokan peureub katuhu deuk ngicip-ngicip kuluangan. Tumerapna ka Surabonang mani haripet naker deuk kagentuskeun deui leungeun buntungna. Rokaya sakali ieu mah Bah Jaya ini teu kapalingan gerak. Ngagentak manehna ngaheumbatkeun teungeulan leungeun kencana. Cedak. Teu salah deui ngahanca pepeuteyan leungeun buntung bareng jeung eta. Ongkoh-ongkoh we peureub katuhu Bah Jaya ini terus nyuruntul di handap. Tuh. Teu salah deui nyodok kuluangan. Cerelat. Tuh. Disusul ku tunyelan tuur ngapeset kuluangan deui bae. Surabonang ngagerung lambat naker. Tapi tetela kuatna Surabonang teh lain sisiwo. Dina harti hojahna mah tetep we teu kurang-kurang. Hari tage bari sirah maehna ku Bah Jaya ini deuk terus dihanca ku teungeulan kepeng. Gagentak Surabonang ngaragrageun maneh bari langsung ngabajegeun leungeun kencana kana cecekoran lawan. Ari jedak. Aduh. Bah Jaya ini ayeuna mah nu ngagero. Paparahna deuk ngajarete bari terus luncat ka tukang. Oro kaya
Lengan buntung Surabonang geus digentuskeun manten kana bincurangna mangka-mangka barijeng dilakop ku beusi. Cedak, tobat. Bah Jaeni nepi ka ngoceak. Katamah deui bari cecekolanana rikat ku Surabonang ditewak ku leungeun kenca. Det dicentok satekerna. Koleang, blak bae. Bah Jaeni ngabebengkang sirahna pisan nupang heulana ngabeletuk kana taneuh. Sabot kitu, rikat Surabonang ngagurimpal. Ret ka Bah Jaeni anu keur ngabebengkang. Teu parah deui. Goblok bae ku manehna dirontok. Modar si Jaeni. Surabonang ngagorowok pinuh nafsu. Bari leungeun buntungna rikat digenjotkeun deuk gahanca beungeut Bah Jaeni. Ogo we tumerapna ka pihak Aki Tirtaguna mah lain deui matak ngalenyapna geus bisa dipaparah mun seug leungeun buntung Surabonang mah kejrot kana beungeut Bah Jaeni piraku teu pasiksak hancur ulah-ulah panonna oge geus tangtu bakal luncatan tina kongkolakna nu ngandung harti najan masih keneh kapuluk oge nyawana Bah Jaeni teh geus tangtu bakal wuwudon saumur-umur. Hal ieu teh lain bae nurutkeun pamikiran pihakna Aki Tirtaguna. Malah anggapan Bah Jaeni sorangan kitu pisan. Mun seug manehna kabeunangan beungeutna digojrot ku leungeun buntung, cilakana bakal kalingkitan nyawa. Atuh untungna bakal jadi jalma tanpa daksa saneng-eneng taya mendingna. Begituna barang leungeun buntung dihembatkeun kalawan Sitnaker Bah Jaeni ngageserkeun beungeutna. Cerot. Leungeun buntung teh ninggang satarikna kana taneuh. Aduh. Nu ngagerona mah kalah ka Surabonang sorangan. Leungeun buntung teh tirikas. Sabat kitu gancang Bah Jaeni ngagurinya teu asa-asa deui. Cedak bae. Punuk Surabonang nu keur nyungkruk teh ku Bah Jaeni dipeupeuh satakerna. Tobat. Akhirna Surabonang ngoceak, sorana les-lesan, tarangna ngabeletuk satakerna kana taneuh. Bari kontan ngagejolokkeun getih lalambaran tina sungutna. Nu leuwih cilakana, tak-takna nepi ka ngabeletok tina sambunganana. Ku kitu teh mah, ditinggang punuk satakerna, sedengkeun leungeun buntungna masih keneh nunjel kana taneuh. Nu akhirna ngabeletok. Turta tak-takna sempal. Nu akhirna pisan mah Surabonang teh terus ngusak leungit budi ilang daya ukur kari gegerungan sedengkeun getihna terus ngabayabah di deui ngabasihan taneuh garing di mumunggang pasir putih. Kancadang Bahladuni kalah ka nu jiga jantungeun. Mimitina tembong ngaranjug bari terus gigisik panona. Bangun anu teu percaya kana dedeleuanana kawas nu keur ngimpi. Tapi barang geus sidik yen muridna ngalumuruk bari tak-takna semplak sarta getihna terus ngabayabah maseuhan taneuh. Kakara manehna sadar yen bener-bener Surabonang teh kasoran di pakalangan. Malah make kadenge deui keur waktu tadi tak-takna ngabeletok. Antukna lat bae Bahladuni poho kana temah wadi. Dina harti leungit duduga prayogana nu ngajadikeun katalimeng ingetanana. Ku kituna teu anta parah deui sarepet bae. Manehna mesot bedog ngabarengan robahna sinar panon nu ngadadak jadi buringas. Kajor si Jaeni. Bahladuni ngagorowok belesat manehna nyampe ka hareupeun Bah Jaeni bari ngaheumbatkeun bedogna. Geus matak ngarenyap deui bae.
Lantaran gerakan Bahladuni sama sekali teu disangka ti tadina. Katambah deui kaayaan Mbah Jaeni jiga nu ngayak-yak bangun nu kasima ku gorowokna Bahladuni nu memangna teu sabongbrong. Tapi masih kene untung. Anggana ringkat ngajorelat dina gerakan Kidang Mabal nyampe kahareupeun mapag polahna Bahladuni. Mundur. Anggana nyorowok bari museurkeun daya kakuatanana dina gerakan tambak limpas. Teg. Karasa kana dada Bahladuni teu beda we ti nu dipapag ku hiji tanaga nu bobotna salaksakati. Teu ari nepi ka mundur mah. Tapi ngadadak Bahladuni ngarandeg. Kuituna geus bisa kaijir kumaha hebatna gerakan tambak limpas nu dipimili ku Anggana. Jeung kumaha kahebatan daya tahan Bahladuni. Dititenan syariat mah bangun nu saimbang naker. Kabeneran Anggana. Memang silaing nu didago-dago ku kami teh. Bahladuni ngagorowok sarta terus ngabadega. Bari hatena mah lain deui ngarasa kagetna. Gerakan manehanana nepi ka ngaraneg sakaligus. Sok padahal antara manehna jeung Anggana teh masih keneh anggang naker. Nya memang haja Bahladuni. Kapan nu dipika butuh ku Andika teh kaula lain. Anggana tandangna lain deui teneungna. Sedengkeun Mbah Jaeni kanca geus ngoloyong ka tukang nyamperkeun Aki Tirtaguna. Lain deui tumarimana ka Anggana. Rumasa geus dijait tina bahaya gempuran bedogna Bahladuni. Nilik syariatna panarajang Bahladuni teh moal kabur ditakis. Eukeur mah gerakanana sakitu cepetna katurug-turug kaayaan manehna sasat nuker teu sayaga. Memang deuleu. Bahladuni nyentak. Pangaruh kaya nafsuna nu geus nguwung-nguwung. Geus teu make bemakrama deui. Kolebat bae bedogna dihembatkeun. Paparahna mah deuk ngahanca sirah Anggana. Anggana teu nembal. Tapi ngagentak manehna ngarobahkeun badana ngagunakeun gerakan sirna bobot. Sebot kitu sret. Howe talagana dipesat. Kolebat. Deuk disabetkeun kana puhu cili Bahladuni. Anu belah katuhu. Oro kaya. Nu deuk diarahna ringkat naker ngagilek. Nyerong ka belah katuhu. Ngabarengan gerakan bedogna dipake nakis. Terang. Ngaluarkeun sora ngabelentrang. Teu beda we ti diaduna beusi. Sawot kitu. Ringkat naker Bahladuni mulawitkeun bedogna ka luhur. Deuk dipake nyabat beheung. Ngan bae Anggana rikat ngalolopkeun badana ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput. Nu tumrapna ka Bahladuni. Lain deui ngaranjugna. Lantaran geus ngabogaan ijiran. Yen hulu angeunna bakal ditobroskeun ku iteuk howe. Sedengkeun gerakan bedog manehanana masih keneh ngangkang di luhur. Geus tangtu bakal kapiheulan babar. Mikir kadinya ngagentak Bahladuni luncat ka tukang. Bari gerakan bedogna diserepetkeun ka handap. Ngabendung gerakan lawan bisi terus nyereudeg nyusul tepus. Tapi Anggana oge ngabogaan ijiran. Manehna kalah ka nunjelkeun iteuk hoena kana taneuh. Teu anta parah deui. Belesat bae. Manehna ka luhur sarta terus ngalayang ngaliwatan sirahna Bahladuni. Gerakan hoe talagana ditotogeun ka handap. Tuh, teu salah deui nunjel kana sirah Bahladuni. Ya dahsyah. Bahladuni nyarekan bari nyabetkeun bedogna ka luhur. Rokaya Anggana geus ngagejrig manten ka tukang nu jadi lawan. Teu anta parah deui. Heu. Hoe talagana dihembatkeun deuk ngahanca sirah Bahladuni. Karasa aya hiuk angin tukangeun. Ngagentak Bahladuni malik. Tapi gerakan hoe Anggana geus nyampeuk manten. Begituna geus tampun deui. Mana belentrang teh. Jadi tarangna pisan nu beunang dihanca ku iteuk hoe. Aduh. Bahladuni ngagero. Bari gerakan bedogna ngaraneg. Sabat kitu rikat Anggana ngabelesur jurus paksimuih nu diwangun ku pereup kenca. Cerot. Nyayang kana cukang irung. Oh. Bahladuni ngagerung. Bari badana langsung ngageblag ka tukang. Sarta bedogna nepi ka mecleng kageweungkeun. Hehehe.
Nah wakamoy tarang Baladuni kakarage haneut poyan atuh anggana ngahehe bari beus we hoy talagana dibebaskeun deui kana urutna tadi moal ngagunakeun pakarang sosoranganan. Montong sageunahna calangap teh angeunah Baladuni jangangang beri korejat we manehna hudang tius jurus gelap sayuta disebrutkeun anggana rikat mapag ku gerakan tambah limpas duh dua kekuatan diadu jareg Baladuni mundur sedengkeun anggana oge mundur salengkah masing-masing ngarandapan hiji gempuran tanaga nu lain deui hebatna. Sakur nu nyaraksian nepi kating rarenghap narik napas panjang ngarasa paur nu lain di kieuna komo upama mireung dampaleungeun anggana harita nu dipake nahan gempuran beureup Baladuni tetempoan teh jiga nu ngebul atuh karasana kuno borangan mah dina ngajedakna jurus gelap sayuta bantrok jeung gerakan tambak limpas teh rarasaanana taneuh nu keur ditincak teh maningeung kawas aya lini lulubukan ngan akitir taguna wungkul anu katempona tetep ayem teu galider. Digigireunana ngajega Bah Mujahid nu ngahapit Aki Tirta jeung Wiraboma. Sedengkeun tumrapna ka Baladuni sanggeus nyata-nyata gempuran jurusna bisa digagalkeun geus teu panjang mikir deui ngagentak manehna ngapelesat ngagunakeun gerakan neumrag jagat badana ngalayang sahibat dada bari leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur pikeun ngagejretkeun tenggelan bobot 1000 ngan bae anggana oge lain deui cingceungna rikat manehna ngalegot dina gerakan sirna bobot gerelat manehna loncat ka luhur bari nyambarkeun dampal sukuna kana iga burung Baladuni anu kaayaan badana masih keneh ngalayang cedak teu salah deui tina sasaran. Baladuni ngagerung bari badana langsung ngagebut sedengkeun anggana geus ngagejrik deui nincak taneuh. Jareg Baladuni hudang deui sabrut jurus gelap sayuta ngadius nu dibarengan ku ngangkangna leungeun kenca pikeun ngagempurkeun tenggelan bobot 1000 pikeun nu nempokeun mah lain deui ngarasa paurna mireung gerakan Baladuni anu sakitu hebatna tapi tumrapna ka anggana saeutik oge teu ngejat tina tempatna hiu duh jurus gelap sayuta dipapag ku gerakan pisang punggal duh katuluyna jurus kembar anggana neumrag dada Baladuni nu datangna meh bareng jeung ngajedakna tenggelan bobot 1000 kana sirah anggana. Baladuni terus-terusan ngagerung bari badana ngabelesat ka tukang sedengkeun anggana tetep ngajega dina tempatna. Kancadang kawasna bae masih keneh ngarasa penasaran sanggeus ngaraneg Baladuni ngagentak ngabelesat deui ka hareupeun ngagunakeun gerakan neumrag jagat seperti tadi. Sia jebrot badan anggana beunang dihancak ku gempuran dua dampal suku nu dibarengan ku ting jerdakna tenggelan bobot 1000. Tobat teu kahartina teh naha nu ngoceakna Baladuni bari badana ngagedebut gerakan andalanna teh tetela teu mampu dipake nandingan gerakan watu gunung nu harita ku anggana dipake mapag panarajang Baladuni. Tapi harita keneh oge korejat bae Baladuni hudang deui ngan kawasna ari pikeun padungdung deui mah geus taya untupan da eta we manehna kalah kamuru Surabonang anu harita masih keneh ngajajapang pinuh ku getih tanta parah deui ngan gabruk bae Surabonang dirau sarta terus dibawa lumpat ti dinya langsung ngapelecet ka landeuh ninggalkeun lemah putih. Kancadang sadayana
Nuker narempokeun ngan ukur bati molohok. Disangka kubah laduni nepi kakituna. Antuk nama nu mangkeuh jago teh kaayana nama kalah kajicir. Bari manggul nu jadi murid nu kaayanana geus sakitu payahna. Tamat kanca. Alhamdulillah tamat kanca. Insyaallah urang aoskeun deui ieu teh aya jejerna teh dedemit Guha Kiara. Nah aya patula patalina sareng banjir getih di Mumunggang atanapi henteu mangga urang Bandungan wa insyaallah kapayun. Sakitu kanca dicarita urang tunda di Hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.